panggugah rasa, like, komen, dan juga share. Kesenian kebudayaan Cacana tawet lumayan Pokoknya jantan hiburan Ngarakan dodol orang Tikampelan seni Sunda Kumaha cenah kula nyanggakeun mah hiburanana Kumaha apa warli nu tangtos lepat mah pamugi si hapunten mah lumayan tambih lumayan sukana janten kasayang mogi dianggo hiburan ngarakeun duduluran ngakolapan utama saya budi kata sama kenapa pas tenarima tawi beragama kawising mang kawising jadi panglipur kana kalbu anu bingung ngoyong gandrung kapirang arung si jadi aliring dading si jadi aliring dangding tak palintang babalean pausna seranjang di kantun moang katanya moal musna orang garap sasarengang laras kula momoy loy mah bari titenang kongkoyang lepatna engkau dang dosa loyo jang mang loyo jang kapribadian baik orang garang sasareng ngajung-jung mah ngajung-jung darajat seni kumbudi anu utami kumbudi anu utami layang-layang daun awi kabar meditawar layang-layang bagja diri bagja jangan debateran kumapapa yung anak ang kawaka jana kuma nulungan cakan olang kaedana sahanurek ngaharagaan kumaha kula iwati mah bangsa sorangan ciratakan kabudayaan sami ciratak aji daka bangsaan jojo
ngalawakeun darajat seni teh dede ko jalama atina murni para satwa olah lali gede kama silihku saya alah haturan teh dede aya ulah dojojona buah ate kakuri geus hayang tepung unggal poe sare hayang di pepende gitu Pak Warli sare hayang di pepende maksud malangit rentas di jalan hayang lami sasarangan apa curang hayang lami sasarangan mon amprok sok saja rela aya mamah dea salon gancang lir ibarat kilat mamah dia salon gancang lir ibarat kilat anjeunna sing apal kakuring anu satya da beurang peting nu satya beurang beting kaparayuan cenah
dia salong tatumong ngamalena lakotok make aturan kang waryo sagala jajak ogaran sangkan ngawujud harapan apa warli makmur dena keadilan berjuang olah ijrang belaring ridho pangeran langit angkat sor ah dihaturanan kapayun deui ditetapkan tonggang gunung gara-gara apa oyong aya apa oyon kali mamah gola birahi nganteng Kang Dodo aya no malah halimu peti anjay las aya apa oyon ira padek batepu apakah jodei anak sarang sok hayang gerak kacangki kumaha saur teh ikah baso jalan satapak anu dilabang pengkolan dede anu mana aya teh dede cirata tresna mama ika katebong kokole batang aya mamah dea salon nyeblak hati abdi mah simpe sarangan dodok kali mama asik pan tanteng sok sieun kang bengbat dengan balangkul kumaha saur teh dede kasatku layung koning mamah pian alah aturan mamah pian aya kiri wanci hatena rahet gudawan ampun Kang Wario kalih teteh nomah gesang cipon dak malang
adus Cimenteng aya apa warli gambaran carita asih apa warli mangsa nakatrembong lambaran barang tobat teuing geus nutupku mega hideung Kang Wario anu mana alah aya Kang Wario sarak cicir apa kasjong jaritna maturan beti apa oyon kali ibu aya keneh cenah kula Ibun berang masahan bu tega deui orang Cimentek deui hate abdi melang asih tanpa tanding kapayun sanajan baga maksud daya apa oyon di negara tapi bukti nanyalangan Kang Wario kanuker di nalamunan anjeng teh kamalang hati mamah dea salon di bemot diawangi kepenceng tamalire acaokun kakuria bat melihat goresan hati asik salawasna tanda tanya angko suara aya Kang Koswara alah aya kene alah saur Kang Koswara abdi nyaris kana jurang anu nista aya Mamah Pian jeritna Mamah Pian batin pino karumosa hirup abite pirohku nada jenasa apa tanti asik jikala apa asa apa natanti aya apa asar cicurug aya anu mana Teh Dede katampi apa asa karasa apa warli aya salira obat aturan apa warli angin hati panganepikeun rasa gurih nalika
Sor Kang Koswara aya dong ajakan ayeuna kantun wasna sopan atas rada hujanmu kantun lantisna angkos suara deui alah asik rangkulan aku joy nu karaos pageh nyarangan aya apa oyon daun anjuan nokat tebak angin sigano ngagupayan aku soy kadiri gurih kapayun aji tarima terkamala inggil tumpeng repaangan tontonan abdi bingung aku soy melantai kiara tengah aya cenah aku soy ditaluk di kepikiran di papa di keanggangan nato aya di mana kakuring jadi lamunan lain teera oh batur kumaha jadi catur orang lembut aya teh dede ucapan sabiwir hiji teh dede merah abi jadi rendah deui aku soy anu mana abi rasa teu ngarti lain teu percaya diri itu Kang Koswara sadaya rupatos bukti sadaya bangsa Gusti tilu kali jadi randa pangalaman eta rupa-rupa aya Mamah Dea Salon kabeh saya nu sarua Ibu Mimi alah ukurnya mimitina mendia jadi rada deui jadi randa tilu kali jeung tibatan eta dinya nyari rumah tangga dekat harti jeung tibatan imah-imah capek hati mah cenah mau dipikir mandia jadi randa bae resikona dipikat cecep awewe no panating mah asal bisa senang hati pengalaman jadi randa tilu kali kabeh oge can aya anu nyenengkeun mending bebas lengoh teu aya rintangan resikona cuek moal dilayanan teu pamung kere dong dipasih bangan aya apa warli tepung tepung harita manggung rayaku mondot lagu apa warli diserat na amplop biru Kang Dodong mah cenah implik nak implik kana cilaka lamun digugung teu disangka serat biru kanggo abdi apayan deui centek nama pihak
iya diri hayang seri jero ati kang koswara narasaan eta asa ngora deui alah asa ngora deui cenah Kang Koswara panah uningan abi mah tos rumah tanggi tepung katilu mayu aya Kang Koswara dari hajar sarua boga dulur di tuung tobat ting apa warli leuwih bebas apa warli manehna wani ngarayu kumaha cenah implik-implik nak kulan dengan implik-implik mah cilaka lamun digugung tadi sangka gara-gara amplop biru angwario deui onggal poe dahar ge tara mamayu ade walaran seratna memang teu perlu teu parlu tadi walar sok sieun salira bendu tantos bendu kulan duh istighfar abi mah tos anak incu sindanayang jatuh iman aya seni jadi kesempatan apa warli lunturna komarasani dewa wajan ku sorangan mau pasti seni tradisi apa warli nyaka seni pribadi Padakan seniman kurang ngajong-ngajong saniki Sunda ngajong-jong seni ke Sunda pukul loba gogodona mamah pian anak kumaha sanimana rengkak palang jeung sifat banyo-banyo kinayongan cacar gunung kinuran tarempok jokong dasa-osa oyona kernyuk sesken pangwangunan TDD rempok jokong sa-osa oyona kernyuk sesken dapang pangwangunan bayu-bayu ginayungan nyacara gunung palih wetan bayu-bayu aku sang ayah dakinayungan nyacara gunung apa oyon ayah apa oyon palih wetan mangga urang sasarengan ayah apa oyon majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturuna ayah Kang Koswara warisan karuhun urang warisan karuhun urang bayu-bayu kinayungan nyacara gunung palih wetan bayu-bayu kinayungan ayah nyacara gunung apa natanti palih wetan apa natanti para nadang amang parandang tema
Majalaya satoros mah satoros dikahomakeun rombongan mah rombongan panggoga rasa tangtos kirang nyogamakeun tangtos kirang nyogamakeun apa yun aji dijaga nu carangan sadaya ngiring-ngiring aku nyaga aku kami luwih jangan kata daya kaum dangu parung kerang liar mijah lom giriwil ari anclom pakiriwil mawa epan rupa-rupa lom kurunyut ari onclom pakurunyut plung kecemplung plung kecemplung timah ngelem kukumpul ambul-ambulan eta tali nganteu Kang Dodo jejer jejeng leungeun lempang panon manak sirenu mandi top tah lauk mereda karun mangga kena tuang gerang mangga ditambul dedeyun mangga aku soy tong isin apa jangkilu ukuran di langkung aku soy apa patong gala di palong kapan celeng gala di delek lek com tapanon belek nambul oncom asik ditetep diharap asa kieu sip ditilik digigir tutingan lenggih ditatap di tukang alanjalang kaya mun akang naksir pasti kabangga siteh ukir kaya bidang sederhana najana biteh kana tekawana model ayeuna atau kedacang caya aku domeh kana abi alim ananda tunggara mona bade ngalamar syarat utama sana aneh di doa anggas ka alaman amang sakiwari ajajina lalaki manis duluan amajar areknya abela satia sanges nangah hiji bakanya janji kurbiwir nyata gening jalir supasara anak moal wakak rimbitan ari ayun di ayun mah ayun aku sampi ari ayun di ayun ku samping di galeong kok parembong di galeong dakong karembong di aping mah di aping haliring di aping mah aping haliring jangir balik Allah jangir balik jangir balik kasenian dari Pulau Bali mangga urang
mangga urang sasarangan majengkeun mah majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan mah warisan karuhun urang janur gunung sakola Banjar Patoman kadingaran Ayah aku soy bagus mah kasih takane Ayah apa warli Teriro kelintang kemang goyanti korandangan goleti sing eman maning tole sibak jaluk duite Allah iya ara duwe nyalang wae karo koncone solasipun amalas maring sindene ara duit nyalang wae karo koncone selendang sutra pada mata kang diwet neki anali kau perpisahan koe janji orang lali aki ois mesen tahun aku tahu mikir aki koe anti malah ning kono koe piye kabare kini lingkong aku nyanding selendang sutra kuning oh siapa aku sudah mau engkel beli mana nyeri toing ajarik hati kita melarkeun abena budi sabaran aduh alah iya mama pian teka teh teuing asik mama pian ayah indit isuk balik subuh orah tunggu mukakan tulang ayah mama pian hatina nyeri jerik sorangan aduh alah yang asarama teka teh teuing nyari moal beuneu diubah ajan tutumpuna bae geta panasaran mangpang ora kene mangpang abi can matian baik geura serahkeun talak tilu sakalian biar nasib dijagat tilang ditanya si makalahkah ungut-ungutna kamana sim ta motor tanya surat arada sim jadi kalagapan mah kendaraan surat-surat tak gancang gerak komplitna sadia si menyakit tuh STNK bajakna jasa harja tandang meang makalakan pada tua kang dodo di medan bangga layong wae kembang bolet kamas di kue sagu ayah mama pian nambang dawa ditekuk telur wonge moyek arasman doyana gemuyu ayena wang suamah
asik. Tong sokilik aras mandai kanu keras susah. Awas. Kamalamun dangah ereya ari liak kamas dari yang liung kambajam ditoton deh. Aya mamah dia salon. Orang embat kang mas orang duyung damana kabeh angkasing nyantel Ejawayong Wawawawayong Ningakan Awas asik. Janur gunung sakolot banjar patoman katingaren wong bakut kading dakane ling-eling maka eling tumingkat ning bumi alam dharma wawayang baik ragataya pengawasan janur gunung sakulon panjang
jambu alas jambune kuning Asik asik. wis lawas ketemu maning jambu alas palimana wis lawas kula kedanan irang-irang jamparane pacairang sapa arane balung-balung langka daging sini tulung langka elinge Jambola jambo kuning, jambola jambo kuning, Lisnawan ketemu maning, jambo alat palimanan, Lisnawan kulo kedanan, jambola palimanan, Lisnawan kulo kedanan. jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning Asik. awas Awas. ayah kene Asik asik. asik goyang Goyang goyang, keong keong, goyang goyang, keong keong, asik asik, keong keong, goyang goyang, keong keong, asik, goyang goyang, asik, keong keong, asik, goyang goyang, alah, asik. sore-sore ada wulan ayo konco bodok dolanan rene-rene bebarengan ayo konco podo jogedan kae-kae rembolane yen di sawah oh awe-awe kaya-kaya elingake kanca kabeh aja turu sore-sore agatuh asale saka tema Saka telong, mata ngantuk iku tambane opo bane opo, alah gitu asale saka tela saka telong, ora ngantuk atine rada gelo ada gelap, aja ngono mas aja ngono Aya apa wae. kado aja